Abi Gusti nampi kana pembagi salira. Kalayan ngahaturkeun semua pangabagus kahunup panjenengan Sri Paduka. Pupudening ati semaheun abdi-abdi sapangeusi nagri, hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran. Ujas tuti makipati. Hatur nuhun ngiran. Kali perkawis. Naon. Tina naon rupiah kalapatan. Muga ageng cukup lumur jemarhapun kena anu kateda ngiran. Saling maklum tina marganing kalepatan tih dihampura pukula. Hatur nuhun ngiran. Tingtigana. Aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimalan. Bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lara pati kasangakeun ngiran. Nana. Dah sore kene ongko. Ras bulan halodo ieu. Kahareup diukna Senopati. Kalapidaksa kahareup Pae Ki Adi. Kapayun lenggahna Ki Adi. Kapayun. Simabdi Senopati nampi kana pembagi salira. Kalayan ngahaturkeun simah pangabagus kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Ditarima Senopati. Atur nuhun ngeran. Atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata, kirang titi, sareng peryoga, cologog sareng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih ayat cara nu teu sapuk sareng mamanakan salira muga salira kersana malum saling malum Senopati atur nuhun ngaran. Atuh ping tigana yeta ya pikir salnaon Cobi. tansah diajeng-ajeng mangga ngeran nyayogikeun tanaga sareng emutan di sim abdi Gusti Prabu. Cobi. Ari kahiji nama kaula pribadi ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan. Laras. Kaanyeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu patih langsung diangkir ku Narpati dionang ku raja dicalukan ku ratu. Kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinembah ngeran. Nada moal bahakana tinimalan salira ngeran. Laras. Da jisim abdi mah bawahan. Ari bawahan mapan di mana-mana ge kumaha jisim abdi mah anak buah. Anak buah mapan kumadunungan. Mangga salira salaku raja dieu nagara Narpati dieu nagri. Jisim abdi salaku bawahan mangga tadi ge parantos nyayogikeun tanaga sareng emutan. Jiwa raga jisim abdi parantos diwakingan negara jeung bangsa. Bade siangna mangga, bade wengina mangga, nalah bade subuhna ge mangga teh teuing. Pintu terbuka 24 jam kaula kanggo salira ngeran. Mangga tansah diajeng-ajeng ngeran. Sabuhun. Satuluina pribadi Sasono ongko. Sonoli. Kulawas tarapat tepung lawung Pak Amprok Jonghok ngaliung jiga kieu. Di sami geran. Sami di sim abdi ge sono. Kalintang sono nalawas tepat-tepat. Sami pisan ngeran di sim abdi oge. Kasono di sim abdi kasalira moal luput ku kaibunan moal gedag ku moal belel ku kapoe. Kasono di sim abdi kasalira manteng mayeng Bulan langki patepang langsung atuh. langki patepang langsung jisim abdi maleuwih hadet tadi pikasono ku pamajikan. Jeung tidipatan tadi pikasono ku salira raja
nya atuh Ali. Segala kidunya. Tong ngomong teh. Make jeung leuwih hade teh dipikasono ku pamajikan. Sumun Gusti dari teu kitu kumaha? Jisim abdi ngarumaoskeun hurung nangtung siang lempang ceuk paribasana buru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncir loba luit loba duit loba ketan loba keton kaangkat harkat derajat jisim abdi syariatna pan salira Mohon. anu parantos ngangkat kaula jadi aparatur negara janten kaula teh ieu teh kalintang ageng pisan budi kasalira teh kaula kitu ngeran kasalira mah istilahna mah jeung favorit ongko idola ongko Ya ulan. iya duka kumaha jisim abdi moal ingkah balilahang Gusti Sabubukna ulan. sabubukna jisim abdi mah bade di dieu moal ingkah balilahan deui moal bade pindah-pindah rombongan bade sabubukna we dina dipecatna ge abdi ti dieu moal milarian gawe nu sanes kitu ngeran syukur bagja kamayangan timalan satuluina kaula sagara narepati di ieu negeri timalan kaula rek kumajak ka sakabeh hamba-hamba aparatur negara pagawe negeri leres rek kumajak nyaeta kanggo tiasa ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patingan negara jeung bangsa di malam leres jadi kaula rek merenang teh moncrot getih ka anjeun sakabeh aparatur negara nyaeta kanggo ningkatkeun gawe anjeun anu rancage sabab naon di henteu-henteu oge pan urang teh ayeuna dunya kabeh negara di satatar madya desa kaasup urang teh ayeuna keur dilanda krisis multidimensi leres timalan Ya ulan. keur dilanda wabah jeung musibah bencana alam di mana-mana taku hal eta kaula terek umajak ka sakabeh ningkatkeun etos gawena di malam sabab ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal supaya naon supaya bisa ngajawab tantangan anu bakal datang leres timalan numatak sok prioritaskeun kepentingan negara jeung bangsa di atas kepentingan pribadi pang-pangna masyarakat da eusina negara teh nyaeta masyarakat lolobana anu perlu ku urang diurus timalan sabab urang geus kapercaya ku rakyat urang hartina geus kapilih ku rakyat jadi aparatur negara tah wayahna di mana geus kapercaya ku rakyat ulah sakali-kali ngahianat kana kapercayaan rakyat leres rakyat prioritaskeun pang-pangna rakyat teh ulah dibebani nyaeta ku birokrasi anu pabulit fasilitas ke masyarakat sabab hakikatna jadi pamimpin teh nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita nu matak jadi pamimpinna kudu daek berkorban boh jiwana boh ragana sabab naon bongan urang hayang jadi pamimpin bongan hayang sabab sing inget urang digaji ku rakyat urang dijenengkeun ku rakyat urang dipere fasilitas teh syariatna ti rakyat hakikatna nu murbeng alam leres nu matak geura mulang tarima sakabeh aparatur nagara kasub kaula rakyatna
sabab hakikatna nu jadi pamimpin lain urang, anu jadi pamimpin lain aparatur negara, tapi jelas dina undang-undang geus netelakeun kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Leres ulah. Rakyat pamimpin urang lain urang pamimpin rakyat. Lumatak sok digawe teh cing bener. Jadi pejabat dari aparatur negara teh ulah neangan kesempatan tina kesempitan. Kadang-kadang mukmak-makmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Leres. Ulah ojo mumpung urang teh aya jadi aparatur negara teh bikin ngeruk-ngeruk harta moal. Ya atuh ulah. Sanajan kakayaan buru dijuru buru dipantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit, tempo maut mah anger dikubur di ruang dina taneuh hakaneun cacing urang tong boro-boro batur ku pamajikan ge diusir. Diusir kumaha? Diusir geus maot mah. Nah aya nepi ka ayeuna nu maot diteundeun di kamar. Digeukepan wae. Di ruang deui. Nya leres gustinya tuh. Ladang usaha teh geuning tungtung nama kitu tuh. Nu masalah ku aparatur negara, baik prioritaskeun kepentingan masyarakat. Masyarakat teh ulah dibebani. Nyaeta ulah dihesekeun lamun masyarakat aya perlu ka pamerintahanana. Dipersulit. Ulah dipersulit masyarakat teh. Kadang-kadang da aing nyaho teh Bu, ningali ka handap loba pejabat keneh anu ulin nyaeta dina mangsa dengan kesempatan tina kesempitan, nyaeta dengan untung tina enteng. Masyarakat diperes kadang-kadang nyen KTP ge lieur masyarakat. Akte kelahiran hese. Nyieun akte kelahiran kadang-kadang lieur diduitkeun. Padahal panti aingna mah gratis teh. Waduh, lain waduh mikir sia. Leres Gusti to cacak dina KTP duit anu teu sapira. Numutkeun pandangan urang anu loba duit ceuk masyarakat mah duit anu sakitu ceuk paribasana 5.000 oge ceuk masyarakat di handap mah kalintang perluna. Berharga lain urusan gede jeung leutik urusan duit tapi pandangna ti mana? Ceuk urang teu pira 5.000 10.000 kaituna 100.000 teu sapira tapi keur tukang beca ngalah 100.000 ungap poe da goes ti esuk nepi ka sore nepi ka beledug bitisna ka keseng tongongna timbal nu ngabedug maco tingali leres sedengkeun pajak teh ti masyarakat nu mayar pajak masyarakat ulah dipersulit. Bawa pajak naon teh eta terek mayar aya masyarakat terek mayar pajak teh hartina eta masyarakat teh sadar kana tugas jeung kewajiban masyarakat sabab naon pajak bakal balik deui ka masyarakat tibalan jeung di pagawe pajakna oknumna lain ku aya wae teu babatoko Aya wae hileud mah ulah. dengekeun da di dunya mah kitu bapak tani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi lamun geus jadi eta dina peuteuy aya hileudan cacak peuteuy komo ieu nagara loba keneh kudu diaku di urang teh kucing teh loba keneh beurit loba keneh orai loba keneh nya tibaeuleuh tuh nu mata pentingkeun kepentingan masyarakat sok ulah nepi ka nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar
Gusti masyarakat teh pan ayeuna mah anu tadi teh seueur oknum beurit teh geuning Gusti ya aya program syariah geuning MBG saha teh MBG teh lah kumaha apan MBG teh alus leres programna mah alus kan beurit mah ai maneh teu sieun ditewak ngomong kitu nah mah sieun ditewak nah ngomong aing mah bener anu tadi pan disebutkeun Bapak Tani melakukan jeung hileuna cacak dina peuting ieu nagara loba keneh beritna dina MBG teh nu tadi teh saru Gusti nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar kadang-kadang kulantaran dengan keuntungan gede IT dituna 10.000 eusina mah sosis yang jauh seueur pemangkasan jeung orek waduh ari programna mah sae ngan kahanapna orai wungkul can deui Gusti ieu teh punten da ieu mah abdi mah dugikeun teh masyarakat naon ngeunaan MBG ieu kumaha upamiruh aya tim hartina nyaeta kanggo nyurpai memonitor supaya MBG teh tepat kana sasaran jeung deui ulah nemongkeun teuing apan MBG teh siseueurna kanggo murang kali sakola bener tapi nah ieu teh kalintang jomplangna gaji kumaha maknya aya guru honorer 300.000 jomplang pisan deui pan eta mah untungna sumohon lain sirik tapi pan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia biasa mah guru honorer taikeun gajina beres kitu pulang jalan maka mun bisa mah guru honorer teh hapus jadi guru tetap kabeh wilayah honorer sabab di negara anu tadi teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas aya sumber daya anu berkualitas teh saranana pendidikan adina pendidikan aya guru edon wawasan nepi ka cerdas kieu nu matak gaul atuh ulin ka kampung gaul coy hebat dah gitu jadi bener kaula rek nyieun nyata tim survei pikeun maluruh penyelewengan sae Gusti sae gitu ya leres stop nu matak sok tingkatkeun sabab aing kahayang ngabogaan pagawe aparatur negara mantung kana aya dunungan leres tempo aya dunungan kakara getol digawe tempo aya dunungan daek sasapu eueuh we dunungan di kantor teh kitu we live TikTok kadang-kadang main slot waduh tuh ulah nyontohan teu hade ke masyarakat teh komo aparatur negara mah dimonitor CCTV ayeuna di mana-mana jelema nyekel HP hartina nyekel informasi waduh gitu kan berarti timbalan tuh nu matak bidang kegiatan sabab naon tadi geus disebutkeun ieu nagara hampir kabeh nyaeta di satatar media desa dilanda wabah jeung musibah banjir di mana-mana haring-heng kudedengian pajejet kudedeulean can longsor di mana-mana cok di gunung banjir nya kulan leres Gustinya tuh ayeuna teh alam teh geus beda sumohon da Gusti upami diemutan masuk tahun ayeuna teu acan pernah panggih jeung halodo ayo nya sok tahun ayeuna pernah halodo sababaraha minggu atau sabulan we
mangkaning cenah cek BMKG ieu teh kapayuna Kang beresna ayeuna teu hujan kaituna bakal halodo 7 bulan nepi ke 8 bulan. Waduh, lain aduh mikir. Ngeunaan bencana anu kiwari apa meureunna ribuan jalma anu kena musibah bencana alam. Leres. Nu maot teh mah nu eueuh imah teh mah leres. Tah kaula teh salaku raja menang ganam ramo ti dewa. Kenging ganam ramo ti dewa, menang ganam ramo ti dewa nyata teh ieu otipati di loka. Anu ngarajaan tilu alam, alam sawarga, alam kacinan, sareng alam marsarpada nyata alam dunia. Kaula teh salaku raja menang ganam ramo. Dupi ganam ramo teh ilham ti dewa, parentah dewa. Naon teh Gusti aya berita matak pika keungeun, matak pika katir nyata anu tumiba ka alam dunia. Waduh, beri gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk semerang nyamuk. Ieu teh bakal aya ratusan kali lipat bencana anu bakal datang. Bener, kakuatanana ratusan kali lipat di bencana ieu. Kahariwangeun ieu mah Gila ka Gusti, atuh eta mah kiamat teh meureun. Kiamat atuh eta mah. Lamun banjir ratusan kali lipat kuatna, lamun longsor ratusan kali lipat kuatna. Waduh, Gusti tereh kiamat alam dunia. Kang, badi kiamat sekolah tutup atau henteu? Masih awet buka ke kemana? Aduh, mangkane aing can pernah nyanung. aduh eta cita-citana teh yang nyanung Kalau jadi pejabat teh cita-cita teh nyanung. Alah Gusti, ieu teh ratusan kali lipat anu bakal datang ka alam dunia. Kedah kumaha atuh urang sadayana. Tah, otipati teh salian mere berita eta, mere di warta. Hartina aya omer. Aya celah matak pibagjaun keur urang. Aya celah. Hartina mere ubar keur ieu bencana anu ratusan kali lipat teh bakal bisa batal, tapi aya syaratna. Aya syarat anu mutlak. Naon syaratna ngeran? Bisa ieu bencana ratusan kali lipat datang ke alam dunia. Tapi di sawarga maniloka nyaeta kudu aya tumbah. Di sawarga aya tumbah nyaeta kawasandra di muka menta tumbah. Eta tumbah teh kudu digodog di mukina. Naon tumbahna geran? Tumbahna ku hayam jamani lain, hayam tulak lain, hayam borontok lain, hayam katawa. Di mana goblok saya tumbah ku hayam katawa? Karuhun mah teu kugohelan masih jerian teh. Moal ku mehideung lain. Kunaon Gusti tumbahna teh nyaeta ku jelema. Hei. Ta eta jelema teh kudu digodog dina kawasan tadi. Saha anu kena ditumahkeun teh? Anu kudu ditumahkeun teh nyaeta urang nagara amarta. Urang nagara amarta. Polos. Moal teu istimewa ieu jelema, pasti ieu jelema istimewa. Pasti ieu jelema dicanangkeun nyata pikeun tumal. Bansana anu ratusan kali lipat lamun ieu jelema lain istimewa. Jigana jamili nuhung, jigana mah kitu. Saha urang amarta teh? Kakasihna teh nyaeta Astra Jingga.
atawa cepot wolo pejabat Gusti teuing gitu nya jigana ieu menak nya jigana mah jelema anu gagah meureunna Kang jigana mah kesepuhan juga nata nya murid Ustad Ayub jigana mah atawa babaturanna dalang Irwana Sunandar meureunna ya rupina eta duka anak buah Papi Awe meureunna jika aya bahan yang Mami Sinta aya bahan eta jadi ieu teh kana ditumbalana teko nyaeta Astra Jingga atuh kapiheulaan panginten ku tah ieu teh sia cepot teh sacara teu langsung disaemarakeun ku sakabeh nyaeta nagara-nagara di satatar Madya Desa disaemarakeun bener sabab dewa nyaeta nurunkeun berita deui saha-saha nu bisa mawa bangkena Astra Jingga digodog dina kawacan di muka bakal menang hadiah ti para dewa hadiahna cicing saminggu di sawarga oge bakal dikawinkeun di bidadari di sawarga Maniloka iya beres saminggu sae upami kitu sarana batah wayahna maksudna urang teangan anu ngaran si Cepot ari Yudhistira tah ieu masalahna naon teh hijina nagara anu teu kapangaruhan teu daek dititah ku dewa saha Yudhistira naha kunaon tah naha beluguk teuing kirai ge padahal ieu demi keamanan dunia tapi naha Yudhistira ngahalangan malahan anu ngaran Cepot diistimewakeun dijaga ku para satria Pandawa anjir ya bulan beda sama dijaga ku satria Pandawa bener tenang urusan satria Pandawa mah pasrahkeun ka kaula pasrahkeun ka kaula Kang naon teu apa di Marta teh aya Gatot Kaca apa netesieun ku eta jelema tuh nah naon ye Gatot Kaca teh otot kawat tulang baja balung besi kulitna ge asbes marukana teh ya ulah Gatot Kaca mah korongna paku payung buset keun ngan senalna sawalau ngan senal sisirangan sok bayangkeun ku akang buukna paku 7 ye Gatot Kaca mah batur mah lamun kiih keluar Cikiih ari Gatot Kaca oli rem buset nyangakeun mah mangga huni ulah datang deui baturna teh ditaribeuk aya mingeur naon ini huni ulah daguan diuk heula we nah diuk heula oh nah balik diuk abdi nanang tungwai mah nyangkeun sok diuk mangga gini aya mana Allahu Akbar naon atuh kumaha alah babaturan aing mah nu normal si ieu irungna lebar teuing datang si ieu pongpet aji eta buuk awut-awutan urang mah kasalah Allahu Akbar aduh iwati aing nu normal mah Gusti nu agung babaturan aing teu normal alah mendingan nah yang heureut mat nune gogo nepi ngangohelan nu yang nyerikeun aing pogo ngeunah yang nyerikeun batur mah ngabina-bina teuing manehna siapa datang saha teh dihina we hayo ngabina-bina teuing cawadan hirup teh datang itu dihina datang aing dihina da aing teh kadeuleuh sen itu dihina irungna gede emang aing irungna sagede kieu si itu anjing gede irung jang obrol teh
Di kejauhan mah dada leutik. Nebo deket mah keung anjing. Kalau kita tapi gilaeun atuh. Mina-mina teuing sia teh. Ya, dengekeun ku maneh. Lamun maneh ngahina ka batur berarti maneh hayang dihinakeun ku batur. Ya gitu. Da mina-mina teuing ondong itu. Batur teh. Teu kasahan sia manghina teh. Hah? Bisa ka batur mah da nyeri hati daripada saya. Aing mah apa bisa bat maneh kitu? Aing mah ieu sanajan aing ngomong kieu, inung kieu, aing mah disyukurkeun we. Disyukurkeun kumaha? Nya disyukurkeun we. Sanajan irung kieu, ngomong kieu, nu penting hirup. Jeung tibatan hiya ngirung ngomong alus, irung alus, beungeut alus tapi modal. Yo bayangkeun ku hiya. Nah sia mah kitu ngahina ka batur teh, ya lamun maneh ngahina ka batur yang dihinakeun deui kuat. Dengekeun anjing ge teh. Ngomong teh. Dia omongan teh kalekah tileng sia teh. Hampura. Ulah pena hampura menang dipena dan kajalahan dia. Gabina-bina teh mun wanu di alus ngan punya mah. Hampura. Da urangna hampura dah hayang seuri. Ya, lamun rek seuri ulah hareupeun jelema na nguriling anjing ka itu. Rek nepi ngamodar ge teh naon. Ieu mah hareupeun aing gogoheran. Sakitnya di sini. Hampura. Wah ini hampura. Ulah kali deui. Wah. Lainan bisa ka batur. Urang mah bisa ngahampura deui ka maneh tapi lamun ka batur mah biheung deui. Terus kadu jawabu. Ti bisa ngaragap kana hate batur teh. Di babadahan eta leho susut anjing teh. Leho geuleuh lol teh. Hampura. Sangaran maneh? Tuh, nya mah kababaturan orangan teh apa ngaran aing. Heulai poho deui ngaraman teh saha pandila teu panggih. Ngaran urang? Heeh, Uyup. Saha? Uyup. Oh, Uyup. Uyup manginum. Uyup. Oh, Ucup. Lain. Uyup. Oh, Ayub. Ayub mah ustad. Uyup. Oh, Usup. Uyup. Oh, Lukut. Nyau ngomong ada Lukut. Uyup. Oh, Lukut. Lain Ukut. Lukut na parting usul pilihnya di angin Dharma. Lain angin Dharma, goblok waduk Dharma. Garuksak ngaran, nah ngendi itu tiba heula jik. Payan aing teh nepi kana akot nepikeun cicing angin Dharma, da wanu nepi. Eta teh waduk Dharma. Alah. Baca tina naon. Jadi ngaran mana teh? Utnup. Oh Huut. Nyau Huut hakanan meri obong. Utnup. Oh Suherman. Nah eta bener. Jauh goblok saya tidak ucupnya na Suherman. Pan ngaran aing teh ucup Suherman. Nah siapa yang nyenang gue dengekeun heula atuh aing aya papanya na Ucup Suherman Suroto. Oh Ucup Suherman Suroto. Kurang mana maneh di pondok? Di mana di pondok? Sok monok. Di pondok. Di mana? Iya. Apa-apanya? Apa namun di jadi laut jadi pondok.
Oh Ciponok eta anjing. Sia gede amat punya anjing. Baik saya disebut anjing kurang daripada saya disebut dihakan anjing sih deh. Tuh sia mana kitu ngalawan wae atuh. Aya wae sama jawaban teh urang we. Ngomong-ngomong urang. Aya pagawean maneh? Pagawean urang? Ukat uut. Naon? Ukat uut. Oh dagang uut. Lain dagang uut, ukat. Oh ngurut nu burut. Urang namanya ke mana? Naon ngurut nu murut mah di sana. Kumaha? Hok. Nah siapa? Pan aing mah ngalap puji murut. Paingan atuh. Lain murut. Ukat uut. Lukut. Lain. Ungkat angkut. Lain. Ukat uut. Kukat kukut. Tah eta bener. Sia mah budeg. Lain budeg pan ngomongna kieu. Harti. Oh kukat kukut. Nah eta kukat kukut. Ngukut naon? Nya ngukut sanya naon mah nya mitoha dikukut. Oh sasatoan dikukut. Kabeh andek kabeh mah nya aing ngukut mau. Lamun aing ngukut mau kabayang aing hudang sare isuk-isuk pamajikan aing eueuh dahakan mau. Tinggal celikna. Leung lamun aya kena suangan mah. Lamun eueuh pan rugi aing. Jadi